Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu deui sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu, urang neraskeun hanca dongeng anu katunda. Kalayan ngabantun jajar carios Jaka Sagara si anak laut. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng anu basajan, malah mandar janten hiburan. Kabadaya anu setia manco kana dongeng Mang di mana we ayana mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sintaran batin dilalancarkeun sagarupinanya salamina aya dina panang tayungana Allah Subhanahu wa taala. Mangga mitra supados senyang kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita Jaka Sagara si anak laut. Sok kaparayun sadayana. Si Jaka jeung Mang Utun anu neneangan kira kapati najan ditatanyakeun oge ku Mang Utun ka urang lembur hanteu ngabuahkeun hasil. Lantaran eueuh saurang oge anu kungsi manggihan ngaliwat atawa ngalanto ka lembur. Alah lapur jang, basa bieu ku emang ditatanyakeun ka urang lembur ieu yeuh. Nya eueuh saurang oge anu kungsi manggihan. Kamana atuh eta aki-aki aneh teh jang lah. Nya mang urang teh geus leungiteun udagan, leungiteun tapak hamo bisa kasusul kajak ieu mah. Tapikeun we urang teangan, nepikeun ka sing kapanggih mang. Nya jang mudah-mudahan we atuh gara-gara kapanggih lah. Atuh kancangna carita si Jaka Sagara teh kiwari manggeus aya kana sababaraha poeana neneangan kira kapati. Tapi acan ngabuahkeun hasil. Dari anu diteangan mah kapanan ayeuna teh geus aya di sagara. Balayar we sakumaha biasa narumpak kapal ngajalankeun pagaweana salaku bajo laut atawa bajak laut. Si Jaka Sagara oge sajroning neneangan kapaksa kudu adu hareupan jeung jalma-jalma anu boga anggepan lamun si Jaka Sagara teh jalma jahat. Teu saeutik urang lembur anu ngusir-ngusir, aya oge anu arek nyangkala ka asup para jago jeung jawara. Eta kajadian teh barukar tina pagawean si Sukmara. Beuki rieu teh beuki mahaceun nyieun tina kalaku kajahatan anu sadaya ieu teh malih warna malih rupa ngarupakeun si Jaka Sagara, sakaligus ngaku we sakalian ngakukeun Jaka Sagara. Dumasar kana eta kaayaan jeung dumasar tina tinimbangan, si Jaka teh nangtukeun sikepna leuwih hade ge cenah ngarengsekeun heula pasoalan jeung si Sukmara. Lantaran lamun beuki diantep ngaran si Jaka teh bakal beuki goreng, teu saeutik atuh bakal loba musuh anu neneangan sekaligus bakal aya kaributan. Keun heula cenah neangan kira kapati mah bisa diteruskeun engke lantaran eta pasoalan teh leuwih penting keur makapan kajahatan teh beuki meuweuh. Ku cara nyangkalak si Sukmara kajahatan teh bakal ngurangan jeung dilamun si Sukmara nepi ka ngaku kana dosana. Bari kasaksian ku jalma loba bakal ngarengsekeun pasoalan dua sakaligus. Hayu mang ayeuna mah urang teangan si Sukmara we heula. Ngarasa gancang rengse pasoalan uing teh yeuh. Leuwih penting diantep mah bakal tambah parah mang. Nya jang harina mah kitu. Lantaran lamun terus-terusan diantep, kajahatan teh bakal beuki maceuh jang. Da eta we cek urang lemur. Nya anu tadi didatangan ku mang pon kitu di lembur sejen. Loba karaman jang ayeuna teh. Loba komplotan jalma jahat. Beuki warani. Nya mang ngan uing teh kapan bingung sanjana mah hayang nulungan, hayang melaan urang lembur. Tapi kapan kakaraoge agbus ka jero lembur, uing tinggeus pada ngamusuhan, disangka jalma jahat. Kukituna saacan ngaran uing bersih, moal luasa mang lah. Hiji-hijina cara ti iwati nyangkalak si Sukmara, sina ngaku kana dosana. Oke kasaksian ku jalma loba mang.
Nya bener jang, cara sejen. Iwal ti ku cara newak eta si walek tah sia tah doh. Jeung sanyana kiwari teh nu jarahat beuki maceh kajahatan beuki meuweuh. Eta kabeh teh teu leupas tina pangaruh si Sukmara. Pon kitu deui kakawasan si Sukmara. Anu kiwari teh geus jadi ulon-ulon kajahatan, jadi bibit rurujit jadi indung rurusuh. Kaayaan harita teh mingkin riweuh wae, mingkin warit. Loba golongan jalma jahat kaya ninggarong bega jeung sajabana. Anu geus ditalukeun laju biluk pon kitu deui para jago jeung jawara anu nincaknya jalan jahat mah. Manehna geus sarua nurut kana parentah si Sukmara nyieun tina kalaku kajahatan. Caturkeun si Sukmara anu keur aya di jero guha minangka padumukanana keur ngobrol jeung anak buahna sabarakan jah. Kumaha euy Balil? Nah salator kadawek euy. Sakabeh patalukan dawek teh. Ih nyatang tos we Aden. Teu aya anu wantun baha. Sadayana oge nyetorkeun hasil babadog rarampogna ka urang. Alus euy. Sakedeung deui dewek bakal ngawasa sakabeh urang lemur. Oge engke kudu dipaksa setor mikeun upeti ka dewek. Sumuhun sae pisan Aden. Ngan dewek teh ayeuna teh aya kapanasaran kene euy. Perkawis naon Aden? Eta perkara si Ragapati jeung si Jamros. Nah maraneh kungsi manggihan. Nah di marana eta tu abang kaluk teh geus mang alam-alam euy. Duana teh acan laporan ka dawek. Kapan sarua maranehna geus jadi patalukan dawek euy. Samalah maranehna teh dititah ku dawek pikeun ngojoran si Jaka Sagara. Duh ka Aden. Saemut isim abdi mah teu acan aya anu kungsi menakan. Sumuhun kata kira Ragapati sareng si Jamros teh. Boa-boa duana teh parantos palastra. Sumuhun aja binasa. Margi kateter oleh jajaten ku si Jaka Sagara. Nya euy bisa jadi. Eta si Ragapati jeung si Jamros teh bisa wae geus kalojor. Tapi ke nah di antara maneh aya nu kungsi manggihan si Jaka Sagara euy. Pami perkawis si Jaka Sagara mah kantos anak buah Haji Sim Abdi ge. Kantos aya anu kungsi ningal di lembur. Diusir-usir ku urang lembur. Malahan madugi bari dicangkalak pami teu kabujang arinit mah. Bahasa anak buah Haji Sim Abdi teh bari ngagarong. Tak kitu. Panuju euy. Panuju pisan. Tetela eta si Jaka Sagara teh geus pada ngamusuhan ku urang lembur, geus beunang ku pitenah. Anu ngaharti maraneh oge bakal luasa euy eueuh anu ngahalang-halang kana tindak laku kajahatan maraneh. Lantaran jelas si Jaka Sagara moal luasa. Pasti maneh teh bakal disangka jalma jahat. Arek nulungan oge moal dianggap deuleu. Jaden leres pisan. Namung di Sim Abdi mah janten penasaran asa kumaha kahebatan si Jaka Sagara teh. Janten musuh Aden salami ieu. Eta mangkeluk teh bisa dianggap enteng. Pangartina lain bantrak-bantrakeun. Kula rumah sakung si kateter ale jajaten. Lantaran baheula mah acan nyampurnakeun ilmu. Tapi kiwari mah si Jaka Sagara geus lain pilawaneun pitandingan aing euy. Pasti ta jelema teh bakal neneangan kula euy. Bukituna ieu tempat kudu dijaga, kudu dirusiakeun. Ulah aya jalma anu ngajawankeun keun sina karasaeun ku si Jaka Sagara. Hirup dina kayaan beunang ku bitena bari jeung bingung kudu ka mana neneangan kula. Tah kitu euy. Sumuhun Aden. Namung di Sim Abdi mah ieu teh janten penasaran. Hoyong ngajajan. Nepi ka mana kahebatan si Jaka Sagara teh. Kumaha lamun dipilarian bae. Alus jig bae. Ari apa penasaran mah. Pek kira teangan. Kira jajal pangarti si Jaka Sagara. Ngan bae ulah nepikeun ka dipayahan ku ayeuna mah. Keun. Sina ngarasakeun heula kasiksa jeung di ngarah ka ulah laluasa. Dina ngakadabah parawan oja euy. Kula anu ngeunahna si Jaka anu diudag-udagna tak kitu karti. Sumuhun Aden. Ya Sim Abdi mah dewe dilunta we bade milarian si Jaka Sagara. Nya bade dijajal bae. Cik kira init. Cung kira lumampah. Ngan inget
ulah nepikeun ka wakadipayahan. Keun sina kasiksa. Ari Abah masih keneh kekeh penasaran mah. Punten Aden. Ari pangimut di SIM abdi mah asa taya guna na atuh. Ieu bah mangalap ngajajal pangartina si Jakasagara. Keun bae bahlil. Lantaran kula ngarti kapan bah mangala teh marupakeun jago kolot anu geus ngarasa unggul eueuh tandingna. Iwati kula anu bisa ngalehkeunana teh euy, lantaran disebutkeun musuh kula si Jakasagara lain musuh bantrak-bantrakeun, marupakeun jago anu pinunjul meureunan panasaran. Keun sidang ngajajal. Tah kitu sia bahlil. Abah teh penasaran euy. Gitu cenah obrolan si Sukmara jeung anak buahna teh. Bah mangala salaku jago kolot anu geus jadi patalukan si Sukmara teh jadi penasaran hayang ngajajal nepi ka mana cenah kahebatan si Jakasagara. Bah mangala teh laju pamitan ka si Sukmara arek indit lunta ninggalkeun eta gua arek neneangan si Jakasagara sedengkeun ari si Sukmara marentakeun ka si bahlil apon kitu di anak buah anu sejenna. Pikeun ngajaga kaayaan di eta gua ulah nepikeun ka aya jalma sejen ka asup si Jakasagara anu nepikeun kana meus nepikeun ka nganyawankeun kana panyumputan pademukan si Sukmara. Teu saeutik para jago jeung jawaraan ditempatkeun di sabudeureun eta gua. Basa bah mangala keur leumpang ninggalkeun eta gua. Atuh anu sejenna teh tumanyawena neka mana cenah bah. Beut indit lunta ninggalkeun gua segala rupa. Sedengkeun ari bah mangala teh minangka anak buahna si Sukmara anu pangunggulna. Anu dianggap pangkolotna dianggap pangjagona. Nah bade ka mana bah? Nah kengeng pancen ti Den Sukmara teh. Lain menang pancen sasat ieu pangaja we kerulun ta teh. Arek neangan si Jakasagara. Abah teh hayang ngajajal nu cenah eta jeung Den Sukmara mah. Si Jakasagara teh jago anu bidonyol tak kitu euy. Begituna ditinggalkeun heula ku Abah. Kade sing iat ngajara ka di dieu nya. Gitu bah. Ya tuh. Ari kitu mah kadewe bah. Bah mangala teh kepatwe neruskeun deui lampahna ngajauhan eta gua. Malahan kiwari teh geus tepi ka sisi pilemburan. Atuh laju we nanyakeun ka urang lembur. Nah aya cenah nu kungsi manggihan jalma bule anu ngaranna teh si Jakasagara. Oh, janten Abah teh nuju milarian si Sero bulenya si Jakasagara. Nah bari dikumahakeun eta jalma bule teh. Da puguh kapan jalma jahat Abah. Lantaran eta jalma teh kapan parantos kasohor, anu parantos ngagadabah kahormatan parawan nu jadi unggah lembur. Malahan mah wargi abdi kamari bisa minggueun deui bade ditikahkeun Abah. Dipiheulaan eta ku si Sero bule teh tah semuhun diencus. Dewek penasaran ku eta jelema. Nya namane kungsi manggihan ngalanto kaya lembur. Ari ka dieu mah teu acan Abah, namun kapan wargi abdi teh di lembur Ciakar terus jadi korban karunya pugoge kudu nanangan tunggara lantaran geus kapiheulaan ku si Sero si bule. Dasanya nama lamun seuk bisa diganti mah leuwih hade abdi anu di encus teh ulah dulur abdi. Ari abdi mah kapan geus jadi randa moal jadi matak malaur geus dilat teu boga salaki. Oh, jadi kalambur Ciakarnya. Oh, katu adik gitu mah non euy. Kitu nate bari laju ngagedi gelembang neruskeun lampahan teu papanjangan. Arek ngajuk-juk ka lembur Ciakar susuganan we cenah. Si Jakasagara ti masih keneh aya di eta lembur. Tapi anaras inget kana caritaan si Sukmara
Kapan salar ieu teh dunungan teh sok malih warni malih rupa nyarupakeun si Jaka Sagara. Anu sok ngagadaba kahormatan para wanoja bisa dipastikeun cenah. Nu datang ka lembur Ciakar mah lain si Jaka Sagara anu diteanganana. Jeung deui kapan eta lembur teh masih keneh teu hanteu pati jauh ti wewengkon guha anu dicicinganana. Laju wae atuh baha mangala teh kebat lumampan neangan ka lembur-lembur sejen. Tapi anah di teteangan ka lembur mah kitu we jawabanna teh. Aya cenah kungsi datang ka lembur. Nyaeta ngagadaba kahormatan salah saurang wanoja. Oh, nya di teteangan ka lembur mah teteh lah si Jaka Sagara teh. Eueuh ngalanto. Anak itu mah teu wanian ngalanto ka lembur. Ceuk bah mangala bari kuragireun ninggalakeun eta lembur. Basa manehna keur jongjon lempang di sisian lembur bet ku diparangkeun atuh. Teu jauh ti sisi lembur teh anu keur lempang dua anu tayalian ti si Jaka Sagara jeung Mang Udun. Bah mangala teh maneh curingat. Lakadalah cenah katimu oge kapanggih oge teh si Jaka Sagara teh. Laju wae atuh cirimna teh ngacorelat ngabalesat ngahadang ngahalangan si Jaka Sagara. Calagadag kiwari macirimna tenang tu ngahalangan jalan puguwe atuh pikeun Mang Udun jeung si Jaka ge maneh ngaranjuk kaget. Nah saha cenah eta lalaki kolot teh? Ngan geus teu boa-boa, eta lalaki kolot teh nyaeta para jago jeung jawara anu keur neneangan atawa hayang ngakalakeun si Jaka Sagara. Pok ari teh si Jaka tumanya ka eta bah manggala. Nah saha abah teh? Bet ngahalangan jalan sagarupa. Bari nulak cangkeng pepolotot ka uing ya. Ngaran apa teh? Mangala euy. Ngaja buku ngalangan jalan teh lantaran penasaran Gusia Jaka Sagara yang ngajajal. Nu cenah maneh teh jago anu pinunjul euy. Uing mah teu rumasa jadi jago anu pinunjul. Halik ka itu. Ulah rek ngajajal sagarupa. Teu hayang uing mah kapan diantara urang teh eueuh pasualan. Bah mangala teh henteu nemalan kala kasyat atuh narajang ka si Jaka Sagara. Iuk dina jurus rai totok gelingan nyolodor arek notok kana dara si Jaka Sagara. Rikat si Jaka teh manehna teh gilekeun awakna bari ngageserkeun suku katuhna ka tukang plos atuh panarajang teh nyamos milepas tapi kentak. Leungeun Ki Manggala ditarik deui lir hulu orai anu bisa malik we arek maco kana beuheung. Mireungeuh leungeun Ki Manggala anu milepas arek maco kana beuheung atuh si Jaka teh henteu cileureun. Laju we leungeun katuhna teh dipake nadah panarajang pigelang musuh teh ditepak. Plak, leor atuh laju ngaleor. Ngan orok aya leungeun kenca bah Manggala teh henteu bisa ditepak nyaho-nyaho geus ngabeletuk keuna pisan kana dada si Jaka Sagara ari kitu nama gerakan teh pohala cepetna. Tapi najan kitu si Jaka oge sarua bisa ngasupkeun panarajang dampal suka katuh ngajajak kana ika burung Ki Bah Manggala. Cebrod bangkiung. Luan nanti kiwari pating bangkiung bari ngararasakeun ka nyeuri karasa ku Bah Manggala. Ikan teh asa arek potong, sedengkeun ari ku si Jaka mah dadana teh asa linu we asa pegel. Ngan aedas balukarna jadi parna karasa ku si Jaka getihna teh asa beku jantungna jadi ratu. Buah-buah cenah panarajang Bah Manggala teh ngandung wisa atawa kekuatan racun. Bah Manggala bari sumengirdahan ka nyeri teh laju merhatikeun kayaan si Jaka Sagara bari jeung poka denge cacarita. Sagadeng deui maneh bakal kojor Jaka Sagara lantaran panarajang aing mah ngandung wisa euy. Si Jaka Sagara teh henteu nemalan ngan bae cenah bener geuningan teh jauh tina sangkaan lamun panarajang musuhna teh ngandung wisa atawa racun. Si Jaka henteu geumpeur sakomosieun tetep tenang we bari ras inget kana Raja Awitir eta. Kapan manehana teh cenah boga Raja Awitir tanu mangrupakeun lontar anu bisa jadi ubar atarawa panawaraan ti racun. Atuh teu loba catur eta lontar teh laju we diusapkeun kana dada. Kusakali ngusap ge aneh pangaruh racun atawa wisa teh ngarada kesirna. Kayaan si Jaka Sagara teh kiwari geus pulih sabihara sabihari deui. Hasok siabah
urang teruskeun di tarungna lah. Puguh we atuh bah mangala teh mani ngaranju kaget tetela geuning sejak sagara teh kawas anu boga antina. Nya anti racun. Sakumaha si Sukmara anu kabeunangan ku panarajang mah mangala dina waktu anu katukang. Sarua si Sukmara ge kawas boga anti racun. Wisate eueuh hartina. Teteh ala si Jakasagara teh hebat oge. Bisa ngungkulan pengaruh wisa. Sok padahal kapan teu saeutik jago jeung jawara. Atuh mampu ngungkulan tenggelan aing anu wisa raja orai. Nya anak itu mah benar-benar benonjol ya banggaluk teh. Cekeun teh sate bah mangala kudu ngaku kana kahebatan si Jakasagara. Tapi najan kitu manehna masih keneh penasaran. Laju neruskeun di tarung seak ya jeleng dina jurus Rai Totok anu matak paura tuh. Amun sejago biasa mah geus matak cilaka atuh lantaran gerakan teh cepat naker. Jeung deui hanteu katebak ka mana leorna ka mana kacokna. Leungeun bah mangala anu nganung bisa. Si Jakasagara anu geus ngawatek ajian Lambak Sagara. Basa ningali leungeun anu rek macok deui kana dada rikat. Ditapak ngagunakeun ajian Lambak Sagara yuk lah koleweng leor. Kiwari mah leungeun katubah mangala teh henteu bisa digerakeun lantaran kaku beku beunang jadi es. Bah mangala ge mani ngaranju kaget. Teteh geuning cenah si Jakasagara teh boga kakuatan tiis anu pohara luar biasa. Tapi bah mangala teh kapan lain jago biasa tuh basa leungeunna beku jadi es kentak we musirkeun kekuatan hawa panas bari ngagajeleng ka tukang. Kiwari mah leungeunna teh geus bisa digerakeun deui. Ki Jakasagara harita basa mireungeun musuhna geus bisa ngahobahkeun deui leungeunna laju we menyusul tepus panarajang. Damparengeun kencana teh dikabutkeun kekuatan ajian Lambak Sagara wus hawa tiis geus sumebar. Atuh kaayaan awak bah mangala teh jadi ngakibrik katirisan. Tapi kitu teh henteu lila. Lantaran bah mangala ge musirkeun kekuatan hawa panas pikeun mulihkeun kaayaan dirina. Sapada kaayaan dirina pulih bah mangala ge henteu cicingeun laju males narajang gerakan mungguh cepet. Dina jurus pamungkas Rai Totogna hayang sagancang mungkas lumakuna tarung. Corelat kia jeleng yuk leor. Leungeun kenca katuhuna bah mangala teh pilikeun dewe arek notog. Karena sakujur awak ka si Jakasagara. Si Jaka anu geus nyekel Raja Awi Tirta tawa lontar Awi Raja teh laju we atuh dipapake mapa ke panarajang keduk das. Kakuatan wisa dina dampaleungeun ki mangala teh ngarada kesireun. Bari jeung dibarengan awakna ngacengkang lantaran si Jaka ge henteu kitu bae atuh. Leungeun kencana anu teu nyekel Awi Raja Tirta teh nyusul tepus panajang dengan gunakeun kekuatan hawa panas ngajabrod keuna pisan kana pipi bah mangala celebet bangkiung. Ngan untung we bah mangala teh boga daya tahan badan anu kuat henteu nepikeun ka rubuh. Si Jakasagara basa mireungeun musuhna masih keneh tagen. Laju we kadua dampaleuna teh dikabutkeun. Kekuatan tiis jeung panas anu nembrag kana awak bah mangala wus balukarna matak pohara atuh daya tawe awak bah mangala teh nepikeun ka ngajol ka tukang bari jeung dina kaayaan rubuh geus henteu minge deui. Tarasa awakna teh asa panas sakapeung asa tiris jadi panas tiris teu puguh rasa keuneunana. Ampun Jaka. Teteh waneh teh hebat euy. Awak kudu ngaku karena kehebatan maneh Jakasagara. Ceuk bah mangala adalah teman teh kapaksa we kudu ngaku kana kahebatan si Jakasagara geus cenah sametinya. Geus henteu mampu pikeun neruskeun di tarungna. Jadi samet dieu nya tarung teh. Panya teh masih keneh mampu pikeun ngalawanan uing. Heug atuh ari kitu mah. Dak cek tadi ge keurna naonan atuh. Uing mah teu hayang dijajal ilmu sagala rupa. Meungeus yah. Halik geura tinggalkeun ieu patempatan. Nya Jaka. Hampura euy hampura.
Cepah mangala kitu nate laju bari ngunial maksakeun hudang. Bari ngarasakeun awakna anu acan pulih bener. Lempang rumang ieu ngejat ninggalkeun eta patempatan euleuh mitra waktos taparantos kenyekapannya. Cageula urang tunda jajara carita Jaka Sagara si anak laut dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna manganuhkeunnya. Tina sadaya paratosanana hapuntenna tina sadaya kakirangan mang saeulanan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.